Aya salah seorang aulia anu jenenganana Ibnu Athaillah ajeuna sasauran kieu annasu yamdahunaka lima yadunnunahu fika fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Sawur Ibnu Athaillah, manusia maruji kadiri anjeun kusabab nyangka kadiri anjeun bahwa anjeun teh jelema anu halus. Pakun anta zaman di nafsika, pakun maka kudu di anjeun anta tegas nama anjeun zaman eta anu moyok li nafsika kana diri anjeun lima karena perkara ta'lamu an apa anjeun minha tina eta nafsu. Maksudna terkadang manusia sok nyangka ka urang bahwa urang teh jelema halus. Rata-rata jalma sok silih sangka lil ibarat urang pagunungan nyangka bahwa mencicing sisi pantai asa indah, nyawang ningali ombak sing jelebur pamanangan anu indah. Tapi cekuran pasisian teh cekuran pesisir cekuran pantai resepnya lang cicing di pagunungan, cuacana sejuk bari ningali pamanangan anu indah. Cekuran gunung nyangka bahwa nu cicing sisi laut teh indah, cekuran cicing di pantai nyangka menimahna di pagunungan indah. Cekuran kota nyangka di kampung meunah, cekuran kampung bakal nyangka imah di kota bakal meunah. Nu beunghang nyangka bahwa nu loba harta hidupna bakal tenang, ceuk besar-besar ge nyangka bahwa nu beunghang bakal meunah. Jadi jelema mah rata-rata sok silih sangka. Nah, di mana-mana bu aya jalmi nyangka ka urang bahwa urang teh jalma hade, nyangka ka urang bahwa urang teh jalma ahli ibadah, nyangka ka urang bahwa urang teh jalma loba amal hadena. Tah kumahna diri urang ketika jalma nyangka halus ka urang kitu. Nah, di mana-mana aya jalma nyangka ka urang bahwa urang jalma halus, bahwa urang jalma ahli ibadah, bahwa urang jalma hade, ulah kalah ka kembung pamandu atanapi nepak dada saha heula tuh teh kuring gitunya. Nah, lain kitu sakadahna saur Ibnu Athaillah, ketika ada manusia yang lain, ketika ada orang lain memuji kepada diri kita, maka tindakan urang justru urang mah kudu moyong karena diri urang sorangan. Pakun zaman anjeun kudu moyong karena diri urang sorangan. Sabab mual aya apaleun karena diri kajaba diri
wa ayat apal kana kakurangan diri kajaba diri urang sorangan wa ayat apal kana kagorengan diri kajaba diri urang sorangan batur mah sebatas nyangka ukun